amalat ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain. Awewe teh hiji kudu nganung, dua kudu ngalahirkeun, tilu kudu nyusuan. Palebah nganung mah ngalahirkeun barareuki ibu ge. Nganung pasti ripu-ripu ge nganung deui we geuning aneh. Nganung ngalahirkeun osok, ngan palebah nyusuan awewe ayeuna loba nu ngurangan takan Allah tadi. Palebah nyusuan manehna teu nyusuan, dipindahkeun orok nyusuna kana sapi. Ari susu kaleng susu naon? Ari di pabrik susu kalengnya awewe kitu dibaluligir kieu. Lamun di pabrik susu kaleng awewe dibaluligir kieu, Ustad, Pak Camat, Pak Kesra, abdi rek istirahat heula sabulan, rek refreshing abdi moal ceramah, rek daftar jadi pagawe tukang meres susu. Resep beureun kieu. Eta teh susu sap matak pantas ari ngalagu jika heueuh di posyandu. Aku anak sehat tubuhku karena ibuku rajin dan semasa aku bayi aku diberi ngomong nawungku palebah nyusuan sapi matak pantes geus gede budakna kakuanana jiga sapi sabab anak sapi da dititahku Allah wa fisaluhu fi amain geus dikurangan karana ku indungna. Tuh kolot baheula mah tingali ibu lari pas geuning nya nyusu teh budak disusuan sabelah budakna sabelah bapana. Kadang-kadang bapana mah taralila teuing 15 menit ge cukup budak cangkeu pindah ke kenca pek teh gigi deug mung bau rokok. Bapak-bapak guys kolot mapan aya aki-aki gaweana nyusu ka bau ka majikanna ari aki nyeta aki mah geus malik deui